Rasa eta cinta, silih asa, silih asuh, silih asih, nya eta teh cinta. Bibitna ajaran urang Sunda. Rasa eta kudu tinu rasa ambeh karasa. Mun deudeuh jeung nyaah ka kabeh dulur satatar Sunda. Kudu jeung rasa, kudu jeung cinta. Teu penting ti saha mimitina, teu penting ti mana asalna. Teu kudu ngadeuleu ti turunan saha. Urang Sunda boga cinta, sabab urang Sunda boga rasa. Tina rasa sabenerna. Omat ulah bari jeung najong, mun keur neuleuh jeung keur noong. Sabab kabeh geh dulur, hayu urang ngarojong. Mun digotong mah, mun dirojong mah, tereh anggeus meunang cinta. Lembur tatar Sunda, bakal jiga caang bulan 14. Hayu urang rojong, hayu urang gotong, lalakon nu keur dilakonan, nu keur dileukeunan ku pamimpin urang Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi Sri Anom Jaya Mulya keur ngagumelarkeun cinta di tatar Sunda. Ku silih beja bakal jadi aya, mun geus aya eta nu ngaranna nyata. Urang Sunda sadaya mugia dijauhkeun kana sifat silih ngewa. Sabab anak incu Sunda, anak incu turunan Sunda mah bageur, singer, jeung bener. Hayu urang doakeun pamimpin urang sadaya. Sabab Kang Deddy Mulyadi meureun boga cinta ka rakyatna, ka taneuna, ka caina, ka seuneuna, ka udarana lembur tatar Sunda. Kang Deddy Mulyadi Sri Anom Jaya Mulya keur ngagumelarkeun cinta di tatar Sunda.